Siap, hiji, dua, tilu. Asal ala neng, sok neng guapkeun ka. Bismillahirrahmanirrahim. Neng sijakeun ladang rizki kawa bismillah guapkeun. Nah. Disun panangan neng na, disun panangan neng na. Ini kapital kamu katanya alhamdulillah mangga ada katu bakakakeun. Tadi bageun sok. Cara piring ngumpul teh. Tuh kapajukeun, payun, datang dua digeolkeun, dulu ketok. Siap. Hiji ka mana? Dua. Mangkat. Dia. Kana kompak. Neng di sini ada kompaknya olah augo dan tuh siap. Siap. Katanya orang sareng datang hijinya siap. Hiji. Dua. Geolkeun sih kumaha jeung ngageol. Hiji. Dua. Sitnya kesekian ngageolnya. Ulangi ya Arion. Hiji. Dua. Dua si kompak tuh geol, geol, iya, geol, tilu. Alhamdulillah. Oke, sangat bagus. Mudah-mudahan yang asik jembali sini, bawa di sini. Kalau alim berdoa. Nah itu masih kita ceritakan. Nah, agak berdoa. Payun-payun. Siap. Payun-payun, lihat bukan serangannya siap. Bagus saya ngiring sekeratnya, apa itu? Siap. Neng, siap. Hiji, dua, tilu. Sok si Neng. Teteh, abi uwihnya. Ya, kabitah yang ngagalon gitu Kenging ke, ayo ke atas. Mangga, biasa disimpan dari alhamdulillah barakah ini simpan dari sakinanya. Bagian nuhunnya bagian benar-benar Allah sih balas kali kebaikannya. Alhamdulillah, Profi Makeup, Profi Dekorasi, IP Fotografer, Jipan Custom System, dan Juneta Entertainment. Atur nun akan disampaikan kita ke Agus YouTube channel, Agus Baraya YouTube channel. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan di Kampung Ciwalen, Desa Ciuni, Kecamatan Cimaragas, Garut, Jawa Barat. Ini nunggu rombongan pengantin. Sambut petasan raya. Bentar lagi pengantinnya datang. Rombongan lakinya datang. Masih kena kembangan yang namun order tahan bu golsorkan tahan sip yuk sentangan sip yuk pak maju pak tas apa ya?
Abdi hatur nuhun ka Bapak Jajang sekalian patos nyelegikeun patepatan anu sakit buktosna. Sumangga langkung tipayun urang panjatkeun wae puja sinareng puji ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wireh rahmatna Allah urang sadayana. Ibu Rasmiati almarhumah anu insyaallah baris diwakilan panten ku mamah ku bibi pangitan bibi alhamdulillah anu insyaallah baris di akan mudah-mudahan acara di dinten ayeuna Minggu kaping 5 Januari 2025 aya dina kalancaran dikawin dugi ka akhir amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam pamugi dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhilap kapal keluargina ka para sahabatna dugi ka urang sadayana saat umat mantenna anu insyaallah ka besar Bapak Jajang kali ibu kita ge panten keluarga besar Bapak Nanang Rusmana kali ibu nepangkeun simkuring Duden Abdurrahman MC anu insyaallah baris nyana keruntutan acara dina dinten ayeuna Minggu kaping 5 Januari dina raga walimatun nikah sarijab kabulna neng anu kania sinareng Ariduan Nurdiansah pamugi acara dikawit dugi ka akhir katampi ku keluarga besar wabil khusus keluarga besar Bapak Jajang kali Bapak Nanda ojong doana wabil khusus ka kasepuhan ka para guru ka para ulama kita oge ka ibu bapak anu sami wiwahari dina dinten ayeuna dina raga ngadedeung kania ka putra putrina neng anu kania sedang Ariduan mudah-mudahan di acara teh dina kabarokan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus keluarga besar kedua mempelai keluarga besar Bapak Jajang kali Bapak Nandang saat berlangsung kena dina raga nantuna ayat suci Al-Quran haputan mukasuhun pangitan bi 5 ibu bapak nuju ngobrol biasa di silent sekedap handphone panten biasa disimpan hal sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Tapi syariat nu panghubulna bentuk ibadah nu panghubulna teh nyaeta syariat nikah dicontohan ku Nabi Adam sareng Siti Hawa. Tah kumaha kitu niatna kade sing uleud sejak ngalaksanakeun perintah Rasul, niat ngalaksanakeun sunnah Rasul supados urang diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanggo masihkeun simbolis antara semangat aturan di bawah. Kalau simbolisnya punten biasa dibantu oleh panten kanggo mama Wiyanti di sana oleh panten simbolisnya kalau mama tetapi mama punten alhamdulillah jazakallahu khairan tulus hari katampi mohon disangakeunna ku mama aing geus ditampi mudah-mudahan isi seur barokahna manfaatna wabil khusus kanggo kedua mempelai nu wastana neng anu kania sinareng Ariduan biasa mohon kali kala sebaras data kanggo estafet kantaran mana apa ini cari dirinya lah cari kedua.
Sambil ngantos panjiten Bapak Penghulu anu Astana Bapak Ustadz Ian Sugianto kalasanti petugas kantor Wisaragama Kecamatan Pangatikan tacan sumping panjiten aya sabariha anu kedah diparatoskeun ku keluarga besar Bapak keluarga besar Bapak Jajang Kurnia kali Bapak Nandang Rusmana satacan semangat di hatoranan kanggo nu acan. Atau saya nama? Atau saya tugas di kantor Kecamatan Pangatikan mana Bapak harus selanjutnya panggil kalau saksina di haturanan kanggo Bapak Yadi saksi kanggo Bapak Yadi di haturanan kanggo pangkus sareng Bapak Yadi saksi di haturanan tes sangat tiga bagus sekarang tadi ke Abi apa ke Bapak kena sekedap ini ke Bapak kena tak mama cari ke jatan imamnya nyunkeun doa anak mama sareng ka Bapak margi di nararaga jap kabuna sing lancar sebagai teh sasungkeun ka Bapak. Ibu Rosmeti almarhumah tiasa jajakan ku tetehna tapi kuraina mah tiasa pagi itu badan tiasa beli lebis Rosmeti almarhumah anu parantos kanggo rangsukan senarendang dosan di Nopi Makeup Wedding Gallery sinar tim Karahma Makeup Rizky Makeup. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhatumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahuna alaikum rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf. Sadaqallahu ladzi wa sadaqa rasuluhu nabiyul barakah ieu urang tiasa kampal di haflah dina raraga ngiring nyakseni kana salah sawios tanda-tanda kagungan anjeunna nyaeta pernikahanana saderek Ridwan Nurdiansah sinareng anu kania. Mudah-mudahan doakeun ku urang sadayana ieu dua hamba Allah anu sakedap bakal diistrenan mudah-mudahan dina rumah tanggana sing netepan kana rumah tangga anu sakumaha digariskeun ku Allah dina Al-Qur'an rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Shalawat kali salam teh mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pangatikan alhamdulillah tiasa ngaluhan karena pangulemna di Sohibul Maksad. Mudah-mudahan naon segala rupi kasayan anjeunna dibalas ku Allah jantan catatan amal anu sae. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina
ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil Yang Ridwan Bapak nikahkan anjing ke anak terus Bapak anu namina nikahnya kalian ngamaskan ke mas 12 gram dibayar kontan. anu namina Anakannya kalian mas kawin nganggo mas kawin 12 tumas 12 gram dibayar kontan. sekali deh ketiganya kontak karina biasa siapanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ridwan Bapak nikahkan anjing ke anak tegas Bapak anu namina anakannya kalian ngamaskan ke mas 12 gram dibayar kontan. Terima ambil nikah kapetri tegas Bapak anu namina anakannya kalian kumaskan nganggo mas kawin 12 gram dibayar umas 12 gram dibayar tunai. Alhamdulillah itisarnya sah, mudah-mudahan disahkan kedua saksi sah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina wa Aisyah ridha wa alif bainahuma kama alafta baina Ridwan Nurdiansah bin Nanang Ismana wa ila anakania binti Jajang Kurnia. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Safaran terus mengangkat nikah Abdi Ridwan Nurdiansah yang menekan disaksi usaha daya hadir Abdi Mayar Mas Kawin Kabojo Abdi anu namina anakania mangguk dimas 12 gram dibayar kontan. Nangki Abdi dibayar mas kawin Ucarugi Abdi anu 12 gram Ada satu orang tadi disebutkan dina Abdi dunia Top. Apa tadi Rika? Nah, rumah jauh-jauh. Kas berapa? Kata Korsina. Senyum aja. 1, 2, 3. Sip. Simpan nama meja. Suntangan. Boleh. Yuk suntangan. Kelas kenal. Go. Yuk sip. Pegangin dua nana sun keningna yuk 1 2 yuk 1 2 3
Alhamdulillah kabari kaunnya kabari kaun. Sedayana wa ta'ala. Dina ieu kesempatan panggilan terakhir simkuring bade ngahaturkeun buktos di negara. Eta naon SIM. Apa teh? Surat izin menikah, surat izin mondok. STTB ketangkap. Terang STTB ke surat tanda tamat pembobohan. Dirijek barokallah. Kalau anu hijinya nya dirijek ngadakeun. Sing tiasa ngajabi kana ieu bukunya. Sanes bukuna ada buku nang bakal raksa tapi hikmahna dilegetna. Sareng omat ieu buku lahu hidayah kasimkuring. Jaga kuaran jenduaan dugikeun ka akhirat. Doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ieu dua urang kali hamba Allah anu di Srenan rumah tanggana ulah mun sakadar kiwari di alam dunya tapi sing tamat parat dugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten ku dipasrahkeun ana dua akta nikah simkuring di atas nami kantor nganyatakeun Wireh Ridwan Nurdiansah sareng anu kania alhamdulillah parantos sah janten suami istri. Sakitu anu kapihatur tawakuf anu kasuhun dina segala rupi kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipotong. Menurut batasan Bapak konsumen dalam ku bibina pangitan Mama Em itu agak pangitan ka Ridwan Nurdiansah putra di Bapak Nadang Rusmana kali Ibu Ainur Yanti Bapak Ibu keluarga Jembah Hormatan Simkuring sabadana rengse prosesi akad nikah sing ijab kabulna hapunten kasuhun panten sakedap aya bisa berjalan ke diparatoskeun dan tawisna aya foto keluarga inti sakedap mamahnya panten anu genep 442 dilanjutkan suku panganten sabadana suku panganten sumangga urang disangakeun kana ramah tamah keluarga besar. Hapunten kali Mama Rusmiati anu paratos ngangge rasukan sinareng dangdosan di Nopi make up dari sidang tim sebagai kadekorasi satu nonton kerjasamanya Nopi Entertainment yang mana sudah di baris masihan hiburan dina raga marencangan keluarga besar dina ramah tamah keluarga besar Juneta Entertainment. 1 2 3 sip. Dah. Sip. Mama dilanjut untuk mama bapak dilanjut foto. Panten ke keluarga besar di Bapak Danang Karibu Aing sabadana rengse dina proses sungkem panganten sumangga urang kasarangan panten dina ramah tamah atrapi manten Bapak Mama bade tuang bade sawerila alah manganya sabadana rengse sungkem mamah geus kadar Bebas 1 2 3 bebas 1 2 3. Ayo Pak Jajang berbahagia pangitan dilajeng terus lajeng karena sawer panganten. Sip.